Selamat datang di episode ke-9. Selamat menyaksikan. Kayaknya gak panggil-panggil maghrib deh. Balik bahaya angkat ke mana. Poek. Mana mah licik lah teh. Di jero imah. Cek saha? Mana nyebutna di imahnya. Banyak orang ngelilingan kebun sakit 20 hektar ge kakulingan Aduh, kamu bohong 20 benar. hektar. 10 hektar ini mana harus baik. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yuk, orang sami-sami kawitan ngaji ieu ku maca doa nuntut ilmu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadwatan fariju bihil kurabuwatuk dobihil hawaij wa tunalu bihir rogo ibu wa husnul hawatimi wa yustasgal gomamu biwajihil karim. Sadaqallahul azim. Ari ngaji teh nyata nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu teh sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an, thalabul ilmi faridotun minal muslimin wal muslimat ya. Jadi geus lawan masih kena kutrang kali ya ulin tadi perang berentah. Tong dilayanan nang. Tuh sarua tong dilayanan nah. Mohon bah. Mana? Dendam kana bah. Geus dendam kana jigana beunang geus ini geuneuh ayeuna. Abarek bewaranya. Ngalap ilmu teh atau nuntut ilmu teh hukumna wajib satana wa eta kumaha sih aya maneh lain wajib. Untuk Pak. Wajib. Jit. Tuh geuningan wajib teh wae. Anu paling penting ayeuna nyaeta sesuai anu aya dina rukun Islam nyaeta salat wan sorong di mana mah. Mana oke can balik. Urang maya dihukum ku guru titah Marsian WC. Puas lah mantakan sakola teh tong heureuy wae. Udah mana ge heureuy sarua. Iraha urang heureuy sok. Keun bae da urang mah heureuy ge ranking wae. Di urang ge meunang ranking ka bucit oge. Da ranking eta teh. Geus piraku ayeuna enog kitu. Kela. Mana teh jelema atau hayam? Kunaon kitu? Eta nog mun loba-loba teuing. Di urang endog gara-gara niron di maneh. Kita saha niron ka urang? Di ari urang mah sugan teh maneh teh pinter. Emang urang pantesnya bebengetan pinter ge. Wih deh, pinter pisan. Wih, keren pinter pisan nepi ka bandera koneng oge. Kumaneh dihormatan. Nuhun atuh. Nah, ayeuna tuh orang nyaho orang main nama. Maneh kunaon teu balik. Sia dicarikan ku kolot nyaho orang ge. Geus atuh eta mah. Tah, maneh teh atuh kudu diajar di imah teh.
Tah, kudu ngapalkeun mana teh tadi mah teh. Tah endog tah ceplok, tah endog ah. Nyanyar aja digelepok Anggas we urang mah balik atuh ah. Kerja geus kesalah saya urang. Guris, istri mama, itu seagung hiu. Raja, Mas naon tong waka dibuka. salam ka bibi. Nah, itu si Raja teh ya. Dia samingkin goreng wae. Wah, Abi mata apa sakit Abi. Naon? Si Rojak sabar tong. Tong lah. Kenal? Bapakna galak. Tong lah. Emang nyika mau? Dewi teh mau. Soalnya si Oyok itu beda jauh. Naon maneh? Mau disamper. Kayak sebenarnya bukan nyamperkan serangan. Ulah. Ini naon? Hidung nasi wati. Nu di Arab teh nya. Saudi lain Arab. Heueuh, Arab Saudi. Mudik. Mitoha nan. Minta orang belegug teh apa? Sabar gede ya. Sebenarnya. Aya oleh-oleh mah. Alhamdulillah ce betah. Bager dunungan. Alhamdulillah dunungan di bager. Mah. Mama, dawang mama. Mama. Atuh tuh. Ibi entos di mana? Ibi mah pantos di Saudi, Neng. Ibi mau oleh-oleh teh jeung emat. Aya oleh-oleh mah sadayana ge kabagian. Ya, Mar, tong galak aya namanya. Henteu, Suami teh aya indungna aya. Heh, Raja ada ka mana? Buatan Jepang. Ini jang aki parabut kutang. Kutang na soek ngajual bebek. Bebek na kabur ngajual bubur. Bubur na bae ngajual jahe. Jahe na buruk ngajual jeruk. Jeruk na pentil ngajual. Pentil, yok pentil. Naon we? Wan. Lama Wan. Wan keur naon? Urang cari kananku kolot euy. Ulah naon Wan? Naon maneh? Punten urang endog. Nek, Belet ya sih teh. Pinter. Pinter tahun terek naik. Aneh mah. Endogna sing loba we. Pantesan. Sing loba we endogna me dipasak ngeuna. Kenaon? Atuh. Bacakeun. Tanya Wan, Naon? ingat cenah teh jawabanna. Ingat. Sopnya. Kurang baca ke. Tanya Ru. Jawab ah. Nomor hiji Wan. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Operasi sesar. Emang bener deh. Lagi ngadengin di batur kayak gitu. Oh, bener sih ayo teh di. Bener mah. Bener dogna. Nomor 2 Wan. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada Kulkas. Ayo Wawan. Pinter deh. Pantesan deh nya. Dokter ieu ngapalkeun kayak gitu dah. Taruan. Nomor 3 Wan. Naon? Apa yang dimaksud dengan Amalia? Ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Pinter gini nya. Jadi Wan. Apa fungsi hati? Tempat menemukannya cinta dan kasih sayang. Kunaon euy? Kemana wae? Kenalan Duk? Dirajia orang di sekolah. Bisa tuh tahu seri. Mah. Ada orang teh jojo lucu. Ini halus dah. Pipiluan deui si emak. Kunaon atuh dirajia kunaon? Isuk teuing orang datang ke sekolah. Kurang teuing mah. Eta. Mah diraing mah.
kurang makan isuk. Tadi mah berang banget. Tapi Rul asa katanya adi lanjutnya. Nya adi lanjut. Bener tuh? Sajeng si Wawan. Bener tuh? Adina pentenan 0, lanceukna di raja buukna. Mau jadi game ke seragam. Geus sudi urang disaruakeun jeung si ojak gendut kitu. Barina, aing mah teu daek disebut lanceukna si eta. Kayak gimana gendut tah? Barina urang eta sudi. Masih mending urang daripada di mana si Kutep tah. Wah mendingna duanana oge. Kemana euy? Ya, baras iki. Mar, Ya. eta Mar. Di Mar. Ya, Mar. Gas. Mar, geus Mar tong dibeakeun Mar. Loba teuing yok geus tong lobakeun. Sesakeun eta keur nu bogana. Ayo, tong dibeakeun kabeh. Sirumna loba. Mar teh amis teuing meureun. Wan, Naon? mana can balik? Can kunaon kitu? Diteangan ka imah teh eueuh maneh mah. Pikiran we enog ha. Kan geus peupeus endogna kana beungeut maneh ke. Kira aku eta can peupeus. Da maneh mah teh pertanyaan teh disalah-salah wae tuh da. Ngeunah wae maneh salah-salah. Bener jawaban urang mah. Sok coba ya maneh. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Di bengkong ku aki urang. Tuh coba di bengkong. Nah naon? Mana naon eta? Yo cek urang mah di operasi sesar. Luhur teuing maneh mah jawaban teh. Tikis bener operasi sesar mah ji. Matak salah teh teh. Sok nu kadua yo. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada Lomari. nah bet make lomari ari mah. Cek maneh naon? Kulkas. Maneh boga kulkasnya di mah. Untuk Luhur teuing teh jawaban teh matak salah cik urang tadi diomongkeun ku ka maneh. Cing bener gara diajar teh maneh teh. Yeh, emang bener orang mah geus bener ya nu katilu yo. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Wa urang boga anak ngaranna Lia. Nah, salah maneh mah. Ibu dari anak yang bernama Lia nu bener mah. Ya we sok tuliskeun. Wa nasi utep gitu. Sahabat bener gitu. Bener sok dijamin. Alah, piraku. Daek taruhan jeung urang maneh. Sok taruhanna na. Nanggeus ke orang ditulis warna si utep di dieu. Da wa urang gitu. Nanggeus. Ayeuna nu kapateun, apa fungsi hati? Cek maneh naon? Untuk menyimpan kenangan dan masa lalu. Anjir, alus gitu. Mana nyaho di mana eta? Urang teh pan karek anyar nonton kapal Titanic. Oh, Kurang mah dipangmulikeun we ku bapak urang. Ieu kapal Titanic nang ti mana tah? menang ti Korsel. Menyang unyeng-unyeng ya teh ya. Minta urang ulin jeung urang yuk. Naon jeung mana teh rame. Ditan maneh ulina. Na jolang geunaheun teh ta dudu cayan. Bong teh rame. Ditan maneh ya hiji ewang. Urang Urang nu beru, urang nu beureum. Aya tuh. Ka dia imah mah teh nah. Pan keur lieu. Jeung rajak. Jeung rajak kasem. Jika banget si Antuy. Coba. Tuy malikna ka ditu tuy. Lucu. Oke hasem. Anjen, asam. Tukang balik Seger euy. Jak. Kamar teh kunaon kebuan ku bapak teh? Jak kunaon? Kamari teh anu ka imah euy ngontrok euy. Saha sih? Nu ngabejakeun. Dia kenaon? Urang pan geus sparring eta sancan main sumput teh urang teh sparring heula di lapang. Sahar sparingan. Ini luana tuh, Mar. Naon? Naon? Awe pemiluan. Eta separing. Sparring Mar sanes mam sapiring. Sanes. Sparring gelut Mar gelut. Gante mak eta dahar. Lain sparingan jeung budak sakola aing lain. Beraku urang gelut jeung budak SMA teu teu level nang. Tong kitu Jak. Tah jeung budak STM eta teh anu sok kita geuning terkenal tawurana. Padahal aing teh geus meunang bajuna khasna kurang si cok. Nah dititipkeun ke batuan urang. Mana urang Ade titipkeun. Kanyahoan ku bapak aing. Efek teh bener kanyahoan. Terus dibabukan Jak ku babe. Nya kitu teh ya. Ieu Kasep, ulah kitunya hidup teh kudu janten jalmi anu bager, jalmi anu jujur. Tong isinkeun ka kolot, isin ku batunya, hampura. Ojak.
Pas tadi siapa panggil eta jeung indung Nasiwati. Nasiwati. Oh, bener. Balik ti Arab apa Saudi? Sok kene. Si mana? Piraku mar gitu ya. Mana mah Elestar jak si Aru oge nya dicium. Ditangkep. Terus disebut minantu. Ini Nasiwati. Mana mah naon coba. Ya kurang can panggil. Oh kawani mana mah jak. Antuy. Ayo tuh antuy. Mana dia antu sparingan sorang-sorang. Beda tuh kamu calon mitoh sama aku dulu mah. Ngarewak ah tok Yang geus ayeuna hayu urang baturan tapi awas ya lamun teu maju. Ah, kitu atuh yok. Awas ya lamun teu maju. Ya, ayo. Ayo tuh, cuy. Ayo. Antuy. Ayo atar dong kalau dek Manis antuy mah. Antuy mah manis aya mah ayo tuh antuy. Mana dicarekan ku gurunya. Pada tadi cukur. Kurang panjang euy. Tapi anger padahal mabuk mah teu ngalangan belajar. Belajar mah di mana lagi nulis nak kuleungan lain ku buuk kitu. Geus peraturan sakola kudu dilakonan kuman. Masa bu beda. Kan aya. Orang bisa sok. Orang pernah lalajo di radio Orang pernah ngadengkeun laguna di radio. Oh tuh. Sok. Mar, mana kan mana? Ih, mar mah eraan jelemana. Ih, antu yang mangna oge. Iya, Man. Kurang diajakan separing tadi cenah yang separing. Mar mah eraan. Mual mar. Atuh babat kurang. Mana kayak gitu antuy. Buru. Antuy kan namanya. Mar. Iya, emang antuy mah suka era gitu. Sabeulkeun, Man. Buru. Adik. Ayo nak. Main ke situ. Ayo, yuk, mana? Mana si Apewis? Gitu. Main backlas. Tah. Hoi. Antuy mah dak manis. Banyak omong era. Antuy mah kasep dah. Antuy mah kasep dah. Assalamualaikum. Salam. Raja. Keluar. Tuh mitoh keluar tuh. Ayo. Rujak. Ya, gua ada. Yang oleh-oleh teh teh. Mana? Oh, sakedapnya. Kieu aja. Asup deui. Si entuyna asup. Itu asup deui. Belum kabeh. Yok. Manehan yuk. Ah si Ayok. Tuh yok. 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 Naon? Itu si Emar gorowan. Bagan nyamper Yok. Ya mana atuh mana nu arep maju. Depan awewe jeung awewe. Cenah urang lalaki. Ya. Anu awewe eta poe mah awewe. Heeh, ayeuna mah awewe. Kamari urang cenah juga lalaki. Atuh nya urang mah kamari mah henteu tuh si belentuy. Tapi ke mana maju sih? Heeh, geus maneh heeh. Ya. Neng Oyok kamana wae? Damang Neng Oyok? Alhamdulillah damang. Tuh atuh amang sareng Neng Watinya. Oh nya atuh. Kakak main backlist. Aduh. Teh haridang. Lila sebagai penyakit Ngartikeun pisan perasaan urang si Oyok. Itu jak. Urang ah. Rujak jak. Aduh, naon eta? Ya kan orang maju. Aduh, eta ganteng bu. Ganteng meureun Bu. Eta Bu. Mana? Kalangnya ngetan. Tenan. Ayo Iya, Bu. wehan. Goreng panggil jeung itu haki. Panggil buuk atuh jak. Enak lila sih. Oh, iya tuh dah gua Ini keur nyampur si Wawan urang mah. di dia. Kira aku kami tuh hati mau naon. Kita mau bawaan. Kanten ka mau kagorengan atau Bu? Tenang. Iya tuh lu. Lan, dah gua tuh lu. Lu.
tingali. Silas jeung si ojak tingali ngajleng di dieu teh. Tah. Tuh, kitu heula mah. Si ojak teh. Wawan. Ganeng geura inung teh keur nyeri huntu. Budak teh nya teh dek cicing. Hai, utep geura balik geus burit. Ngadasan. Nang, si Rojak aya keneh, Nang. Wate, tuh ganter rek ulin. Ngambek bro. Ya, eta naon? Nang. Bro, Eta tong ngomong men atuh rek ngambek mah. Maneh. Pokona mah anak ente. Sodaqallahul azim.